Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Laisan teu aya ala ahli la ilaha illallah eta tetep ka ahlina anu ngucapkeun lapad la ilaha illallah naon wahsyatun keung fil mauti dina waktu maut wala sareng teu keung fil kuburi dina jero kubur wala sareng teu keung pinusyuri dina gelar ti kubur kaani seolah-olah aya kami angzuru eta ningali kami ilaihim ka itu ahlu enda sayhati dina nalika kiamah yang kuduna ngeprukeun ieu ahlu ru'usahum kana pirang-pirang sirahna ieu ahlu minat turabi tina tanah yaquluna halna ngadauh ieu ahlu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu adhaba ngaleungitkeun ieu ladi anna ti urang sadayana alhazana kana kasedihan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Laisan teu aya naon al-ghina disebut beunghar an kasratil aradi eta tina lobana harta banda. Walakinnal ghina tatapina anu disebut beunghar teh anin goni ghina nafsi eta beungharna hate. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Laisan teu aya minas sholawati eta tetep tina pirang-pirang salat naon salatun hiji salat afdalu anu leuwih utama min sholatil fajri tinimbang salat subuh yaumal jumu'ati dina poe Jumaah bil jamaati barina berjamaah wa ma ahsabu jeung teu wa ma ahsabu sareng teu nyangka kaula man kajalma syahidaha anu hadir ieu man kana salat mingkum ti aranjeun illa maghfuran angin dihampura sahalahu itu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim an Abi Ubaidah katampi ti Abi Ubaidah. Laisan teu aya min akhlaqil mukmini eta tetep tina akhlakna jalma mukmin naon atamaluku leuwih teuing mikaresep wala sareng lain akhlak mukmin naon al-hasad du hasad illa fi talabil ilmi angin dina talabul ilmi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al-Baihaqi Imam Baihaqi an Muad katampi ti Muad. Laisan teu aya min abdin eta tetep ti hiji hamba yaqulu anu maca ieu abdu la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah mi'ata marratin kalawan 100 balikan illa ba'athahu angin ngahudangkeun ka ieu abdu sallallahu taala Gusti Allah taala yaumul qiyamati dina poe kiamah wa wajhuhu bari ari wajahna ieu abdu kal qamari eta saperti bulan lailatul badri dina tanggalan 14 walam yurfa sareng teu diangkatkeun ieu walam yurfa sareng teu diangkatkeun li ahadin pikeun hiji jalma yauma idin dina poe kiamah naon amalun hiji amal afdalu anu leuwih utama min amalihi tinimbang amalna ieu si abdu illaman angin jalma qala anu maca ieu man misla qaulihi kana saperti ucapanana ieu si abdu aw zada tawaleuwih tina itu qaul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Laisan teu aya minna eta tetep ti umat kami saha man jalma latoma anu nyabokeun anu nyabok ieu si man al khududa kana pirang-pirang pipi wasyaqqa sareng nyoehkeun ieu si man al juyuba kana pirang-pirang pesak wadaa sareng gegeroan ieu si man bidak wal jahiliyati kalawan gegeroan urang jahiliyah muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih bin Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Layah kumu ulang hukuman sa'ahadun hiji jalma bainasna ini di antara dua jalma wa bari itu ahad godbanun eta keur ambek. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis ala jamaatu golongan. Laisan teu aya min amali yaumin eta tetep tina
amal na hiji poe illa wa huwa angin hana itu amal teh yuhtamu eta tutupan naon alaihi itu amal. Faiza maridha mangka di mana-mana gering sal mukminu hiji jalma mukmin qalat mangka ngadawuh sal malaikatu malaikat ya robbana he pangeran abdi sadayana abduka ari pangeran ari abdi Gusti fulanun tegasna fulan teh qad habastahu eta nyata nahan Gusti ka abduk payaqulu mangka ngadawuh sa Rabbu pangeran akhtimu kudu nutupan aranjeun lahu ka itu abdu ala mithli amalihi kana saperti amalna itu si abdu hatta yabro anapikeun yen cager ieu si abdu au yamuta atawa maut itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al hakimu Imam Hakim. Laisa henteu aya mina eta tetep ti umat kami sahaman jalma lam yarham anu henteu mikanyaah ieu si eman sogirona kanu leutik ti kami walam ya'rif sareng teu nyahoon ieu si eman haqqo kabirina kana hakna kasopanan anu kolot ti kami walaisa sareng teu aya minna lain minna eta tetep ti golongan kami saman jalma gosyana anu nipu ieu eman ka kami walaya kuno sareng teu bukti sal mukminu jalma mukmin mukminan eta disebut jalma mukmin hatta yuhibba sehingga mikaresep ieu mukmin lil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin deui maka kana perkara yuhibbu anu mikaresep itu si mukmin li nafsihi pikeun awakna ieu si mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Domrota katampi ti Domroh. Laisa henteu aya minni eta tetep ti golongan kami sahadu hasadin anu ngabogaan hasud wala namimatin sareng anu ngadu-ngadu wala kahanatin sareng anu dudukun wala ana sareng lain kami minhu eta tetep ti itu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Abdullah bin Busyrin katampi ti Abdullah bin Busyrin wallahu a'lamu bissawab.